Sampurasun sadayana, wilujeng siang pamirsa sareng abdi Tiara Febriantina. Di dieu abdi geus ngundang narasumber nyaeta Kevin Senja. Yang Kevin Senja ieu nyaeta salah sahiji panitia PPDB online di SMK Negeri 1 Bogor. Kumaha Damang? Alhamdulillah teh Damang. Naon sih PPDB online eta? Teh PPDB teh nyaeta suatu program anu digunakeun guna ngadaftarkeun siswa-siswi anu arek daftar ka sakola-sakola pilihan. Nah, biasana PPDB teh digunakan di SMK negeri jeung SMK swasta. Kunaon sih tahun ieu diayakeun PPDB online? Nah, PPDB online teh diayakeun kusabab dina tahun ieu teh aya virus anu namana virus corona nu menyebabkeun masyarakat teh teu boleh berkumpul atau rame-rame gitu. Nah kan biasanya kalau misalkan arek ngadaftarkeun siswa kan ortu teh kudu ngumpul-ngumpul heula kan ka sekolah. Nah, karena tahun ieu teh aya corona, pemerintah ngagunakeun cara lain nyaeta ngagunakeun lewat jalur PPDB nu bisa dilaksanakeun di imah sorangan. Kumaha sih carana masyarakat ngadaftar PPDB online eta? Nah, nu pertama ngadaftarkeun PPDB teh aya syarat-syaratna. Syarat-syarat penting nu kahiji nyaeta masyarakat teh kudu ngabogaan laptop sareng HP jeung kudu ngabogaan kuota internet. Nah, mun geus eta masyarakat bakal dialihkeun ka situs namina situs ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Nah, mun geus masuk ka situs eta teh di situs eta bakal diinformasikeun cara-cara ngadaftar lewat jalur PPDB. Nah, biasana masyarakatnya dimintaan berkas-berkas atau file nu diperlukeun guna ngadaftarkeun murid baru. Sakitu wae carana ngadaftar PPDB online. Nuhun teh. Kevin kan salah sahiji panitia di SMK Negeri 1 Bogornya. Naon wae sih nu aya di SMK Negeri 1 Bogor salah sahijina jurusan naon wae? Jurusan-jurusan nu aya di SMK hiji Bogor eta aya 5 jurusan. Nu pertama nyaeta otomatisasi sareng tata kelola perkantoran, nu kadua aya akuntansi, nu katilu aya bisnis daring sareng pemasaran, nu kaopat aya multimedia, nu kalima aya usaha perjalanan wisata atau pariwisata. Lamun fasilitas nu aya di SMK Negeri hiji Bogor teh naon wae sih? Nah, mun fasilitas nu aya di SMK hiji Bogor teh nu pertama aya kelas Alfamart. Kelas Alfamart teh bisnis pikeun jurusan bisnis daring sareng pemasaran guna ngalakukan praktek. Biasana ku anak-anak BDP nu kelas 11. Biasana praktekna di kelas Alfamart. Nah, nu kadua aya travel. Travel di sekolah teh aya Harmony Tours and Travel. Nah, Harmony Tours and Travel ieu teh merupakan bisnis pikeun anak-anak jurusan pariwisata, biasanya digunakan sareng praktek. Pamirsa, sakitu wae warta nu dapat disampaikan poe ieu. Sakurang-kurangna mohon maaf. Wilujeng patepang pamirsa.